Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu teh geuningan anu kasep sakabupaten Bandungnya dina acara anu maneuh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hancak nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jatina Kaheman bagian kagenep karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi anu kasepna saer teh. Kumaha salajengna ieu lalakon ieu teh nya Sopian teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu taacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa jantan rencang nu ngahibur ka para wargi sadayananya. Kemudian sasi siam kieu nya bari ngabuburit nya bari masak kanggo ibu-ibunya bari ngabaheuha nyantai bapak-bapaknya nyumput ngampar di tengah kebon teh nyikopai godin atuh eta mah nya. Oke di Pademelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna ulah bari godinnya. Oke di tempat cukur di pasar di pabrik di kantor di perjalanan pokoknya mahkum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri anu nu sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Aduh baca pokoknya ulah hilap di like di komen. Naon we komen namanya erek komen curhat ka nyeri pek teh teuing lah. Sareng kumargi simkuring mah dangadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji katami simkuring aya di pasisiannya sisi lemur singkur sisi gunung anu telebet mobil dugi ka bumi nage jalan satapak bari jeung awonnya datang tosna sesah mulanu meser kuota pulsa eta tangtosna kabantos saumpamina anu nyawer teh tiasa meser kuota kanggo ngupload kanggo live TikTok kitu nya kanggo ngahibur para wargi sadayana. Tah kitu saumpamina ngaros kahibur tiasa di tiasa ngagibnya di nomor dana ieu tah ieu nomor rekening sabaraha we saikhlasna 2000 tong ageng-ageng etang-etang parkir. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Jatina Kaheman bagian anu kagenep mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Barang serog kapatengahan Mang Sahdi jeung garwana Bi Arum geus aya di dinya. Kadieu heula jang, Mang teh jeung si Ibi aya piobroleun, ceuk Mang Sahdi daria pisan. Sopian nyampeurkeun geek diuk dina kursi. Kieu jang, Mang jeung Bibi teh ka Cidabungahna. Kusabab dina waktu ukur bulanan pan ujang teh geus jeneng jadi menak. Asisten kawasa pabrik teh pan lain lalaurakeun. Nu kumawasa di pabrik nomor 2. Sokomo kan Haji Darmadi sareng palaputrana sakitu ngahargaanana ka ujang. Mang jeung Bibi teh rembah hiji mata awahing ku bunga. Ceuk Mang Sahdi kebat nyaritana sabab cipanona murubut teu pupuguh. Kitu deui Bi Arum ramisak yuuh ku Cipanon. Sopian teu leme ukur tungkul ngabandungan caritaan mangna nyaeta Mang Sahdi. Mang Sahdi nuluykeun deui caritana. Nu ngandung harti ujang teh geus miboga kaparigelan dina widah ngolah ente. Mang teh percaya ka ujang sabab bapa hidup teh pan lain jalma jore-jore tapi turunan jalma jegud teu menak. Matak teu kaget lamun nurun ka ujang dina kapinteranana. Tah leuwihna ti kitu Mang dipoe isukan dibenum jadi mandor. Disaur ku mandor besar tanaman nyaeta Pawanda. Lantaran ningali ujang teh sakitu layutna sareng putragan Haji Darmadi nyaeta Enden Rasmana. Pak Besar Wanda teh asa kaisinan sabab loba pangabutuh ka ujang. Antuk nama Mang teh diangkat jadi mandor. Mang teh bungah ku hiji ku dua jang. Kitu pok-pokanana Mang Sahdi nembrakeun rasa kabungah jeung kareueus dirina ka Sopian sakalian bebeja lamun Mang Sahdi teh geus diangkat jadi mandor metik. Alhamdulillah Mang, ngiring bingah kitu deui abdi kalintangan nuhunkeunana pisan ka Mang sareng ka Bibi nu tos urus ngarawat diri abdi. Kuyasana Mang, abdi tiasa didamel di dieu. Sakali deui hatur nuhun. Walon Sopian semu ngalimba perbawa hate anu guliga. Ulah ngomong gitu jang, si ujang depan sasat sarua anak Mang jeung si Bibi. Mata kieu ge geus jadi milik urang sarerea. Ari ujang pindah ka imah stafna iraha. Mun bisa mah si Cece teh pindah ka dieu cicing jeung ujang. Abdi ngantos pasuhan ningali saurna mah dinten enjing. Muhun abdi ge bade nyelang heula mulih ka lembur. Nyanakun biang ngalih ka dieu. Kaleresan aya mobil kanggo juragan kawasa pabrik diserenkeun ka abdi sareng supirna. Di bumi oge aya nu purah barang damel ti kawit popola. Nyeuseut dugi ka bebersih di bumi oge diburuan. Syukur pisan jang. Ari geus jadi pagawe staf mah geus tahangtu diberes sagala rupana ku parusahaan. Mang Sahdi beuki ngarasa bunga sabab lanceukna bakal cicing jeung Sopian.
kacaritakeun di imah Mang Tajudin nyaeta bapana Neng Ela. Sabada magrib sapiri umpi teh keur ngariung we di patengahan. Mang Tajudin keur nyaritakeun kayaan samangsa kadongkapan Gan Haji Darmadi ka pabrik. Dengekeun ku hidup Nyai oge ibuna. Tadi di pabrik teh kasaksen ku sararea lamun Jang Sopian teh geus dibenum jadi asisten kawasa pabrik atawa wawakil Raden Sastra salaku kawasa pabrik. Tah salian ti kitu Jang Sopian teh bakal disakolakeun ku Nen Rasmana putrana Gan Haji Darmadi. Nu jagana bakal ngagentos Raden Sastra jadi kawasa pabrik. Ndin Rasmana teh anu sasarengan sareng Kang Sopian kitu? Neng Elah megatan caritaan bapana banget ku panasaran. Ya, eta pisan Nyai. Anu sasarengan jeung Jang Sopian teh Den Rasmana, putra Gan Haji Darmadi teh. Sajongjonan mah Neng Elah teh ngahuleng asa dosa boga sangkaan goreng ka Sopian. Abah demi HP tiwangkit ayeuna kudu ngajaga kalakuan hidup. Sabab geus arapalun lamun hidup teh boga hubungan jeung Jang Sopian. Sok sanajan jenisna can unda caritaan ka bapa. Tapi anger hidup teh bakal kaherong kudu sejen. Sarengkak pola hidup teh bakal jadi paningali deungeun heuda di lain-lain oge. Mun teh mah aya jodohna hidup bakal jadi istri menak atau pagawe setap. Harkat martabat kolot katut hidup sorangan teh geus tangtu bakal kabawa luhur. Itu deui ka inung hidup. Omat ulah arek narima ti sisi ti gigir bisi bae aya lalaki sejen anu haat ka si Nyai. Kitu ceuk Mang Tajudin cumarita panjang lebar ka anak jeung ka garwana. Barina kuring matara nyanyahwanan kumaha ceuk salaki? Temal garwa Mang Tajudin Temal garwa Mang Tajudin nyaeta Bilasmi. Oh syukur ari kitu mah. Bapa teh asa bunga sok sanajan kare kembangna. Beungeut Mang Tajudin marah mai najan tacan ngajadi tapi geus miboga harepan anu rohaka. Bada Isa aya nu keketrok kana panto hareup, Neng Elah anu keur aya di patengahan teh ngojengkang bisi bae aya pagawe anu rek nepungan bapana. Bray panto muka gebeg teh Neng Elah ngaranyu beungeutna atra bareubeu sabab anu datang teh Sopian. Raden Barja? Ceuk Neng Elah kasima. Mangga kalebet. Sopian ukur imut sup bae ka jero imah. Sanggeus nitah diu ka Sopian, Neng Elah rurusuhan ka dapur mere beja ka bapana. Mang Tajudin norojol ti pawon kairing ku Bilasmi jeung anakna nyaeta Neng Elah. Aturan Jang Sopian, ceuk Mang Tajudin galeh ge. Song sasalaman dituturkeun ku Bi Arum jeung Neng Elah. Ari Neng Elah ngaleos deui ka pawon rek nyokot cai. Teh heula keneh bapa teh talatah ka si Nyai. Cekeng teh titah ka dieu ka Jang Sopian hayang panggih bapa teh. Pokna Mang Tajudin muka wangkongan. Hapunten teh manawi rarepot ku padamelan. Alhamdulillah ayeuna tiasa ngabujengan. Temal Sopian bari rengku. Teu nanaon ujang. Bapa ge ngarti ku kasibukan gawe Jang Sopian. Bapa ge milu bunga. Rehna Jang Sopian teh geus jeneng jadi asisten kawasa pabrik. Bapa teh kajida reueus da Jang. Sabab arang langka nonoman keneh geus jeneng jadi pangurus. Berkah Pak. Tos janten milik abdi sareng kaluargi tos kasih nugrahaan hiji amanah anu kalintang ageng pangajena.
Obrolan kapegat kuning elah anu nanggeuy cai jeung lalawuhna sok ditunda dina meja. Cai-cai nak tukang. Ning elah ngareret sakedeung ka Sopian. Mangga hatur nuhun. Ning elah diuk ngarendeng jeung inungna. Syukur pisan Jang, sakali deui bapa teh ngarasa bagja nu lain memeueusan. Naon atuh ibuna? Leuteun keur Jang Sopian, duh aya nu aneh geuningan di dieu mah. Mang Tajudin ngareret ka garwana Bilasmi. Nya Ujang, hampura ibu teh tiasa nyugemakeun keur karek anyaran ganjang teh. Ceuk Bilasmi mairan. Atos cekap bu, tesawios teu kedah ngarerepot. Tongkapna abdi ka dieu nya kahijina mah bade seja silaturahim, manjangkeun tali wargi. Dupi anu kaduana bade aya nu diseja ieu teh. Namung agung pangapunten wireh dongkap ukur ke patejingjing teu canak boroeun pribumi. Sakali deui nyuhunkeun ngamaklum anu kasuhun. Kitu pokna Sopian minangka naratas carita rek nepikeun pamaksudanana. Bapa mah kacidang ngartina, lain haripet ku bawahna heku kaanjangan ka dia oge kalintang bungahna. Pok arek cacarita mah tong asa-asa Jang Sopian. Temal Mang Tajudin bari imut. Hatur nuhun pisan Pak. Kieu Bapak sareng Ibu panginten sakedikna oge tos apal wireh abdi sareng tuang putra anu wastana neng elah teh aya hubungan. Kumargi kitu kanggo ngajagi cariosan dengan anu kirang berenah. Langkung nanti eta supados Bapak sareng Ibu salaku sepuhna teu ngaraos mangmang hariwang. Abdi teh bade balaka nyaeta gaduh maksad bade ngiring mika nyaah sareng mika asih ka tuang putra. Ari jinisna mantos paheut pasini sareng abdi. Ieu mah mung saukur titip carios ragrag kecap ka sepuhna. Tandaning diri abdi leres-leres gaduh itikad sae kanggo pangantep cariosan. Engke tos salse mah bade nyanak tatali paranti kairing ku para wargi kaalet ku kadang baraya minangka tawis pangajen ka pihak istri. Kitu ceuk Sopian reka basana matak genah tumanina dina nepikeun pamaksudanana teh. Mang Tajudin nepikeun kagogodeg ngadenge kekecapan Sopian, paingan cenah tereh naik pangkat lantaran miboga pangabisa dina sagala widang. Kitu ceuk pikir Mang Tajudin mangsa harita. Neng elah ukur ngabandungan kanu keur cacarita, basa ngadenge Sopian nepikeun maksudna teh manehna ngareret heula ka Sopian. Si Raden Barja teh meuni capedang geningannya. Teu sangka. Gerentes hate neng elah. Aya ku togep caritaan teh Jang Sopian. Aku merenah pisan. Pikun bapa mah bae teh teuing. Osok komo jinis jeung jinis geus sapuk mah moal ngahalangan kolot mah. Geus puguh kieu mah geus moal disasaha ku bapa jeung inungna di dieu. Ari ngeunaan arek nanyaan mah nya kumaha karepna we eta mah. Bapa jeung ibuna moal ngadongsok sangkan tereh-tereh. Lantaran eta mah ukur ais tatali adat ti karuhun. Ayeuna mah silih pikanyaho heula pangadatan. Engke dina mangsana ngarabi teh moal ngarumas teuing. Tah kitu ti bapa mah nya. Walon Mang Tajudin tumarima kana paniatan Sopian. Neng elah kacidang ngarasa bungahna, ayeuna mah geus moal rempan mun babarengan, moal sieun mun seug kadatangan Sopian ka imahna. Hatur nuhun pisan ka bapa kali ka ibu, mugia sing tinekanan sagala rupi pamaksadan. Meh bareng sararea nyebut amin. Poe ira hidup rek pinah ka bumi tilas Pasuhandi teh. Rupina mah saparantos Pasuhandi ngalih ka Cilamaya, sakantenan abdi oge bade ngabujengan ka lemur, gaduh maksad hoyong nyandak pun biang. Bade dipiwarang ngalih ka dieu. Temal Sopian
balaka Kamang Tajudin arek mawa indungna ka Ciganitri. Alus pisan baniatan teh, hejeng kitu we kuduna moal hade indung nunggeli sorangan. Najan aya dulur oge pan beda deui moal bisa kawas ka anak sorangan. Geus di dieu mah aya si Nyai nu bakal maturan jeung indungna. Pokona mah bejaan we mun arek pindah mah nya ngadah si Nyai jeung ibuna mantuan beberes. Kitu ceuk Mang Tajudin kacida panujuna mun seug indung Sopyan dibawa ka Ciganitri. Muhun mangga etos kosong mah bumi Pasuhandi tangtos abdi enggal ngalih. Sok bae bisi arek ngalobrol mah. Sabab ari aya kolot mah bisi ngarasa karagok ieu teh. Hayu ibuna, urang kapawon sakalian urang ngabubui sampe. Ceuk Mang Tajudin siga nu surti salaki pamajikan teh pating laleos kapawon. Di patengahan ukur aya Sopyan jeung Neng Ela, sajongjonan mah taya nu cacarita. Neng Elah gawena ukur tungkul. Berkah moal janten lalai badot pangintennya. Ceuk Sopyan bari seuri. Pika sebelum si Raden Barjama. Celetot Neng Elah nyocok. Aduh, lalai teh sok nyocok ku tante. Nyaho wajar abdi timuru. Sakitu ngareneng sareng widadari apanan. Soca anu geulis ngadila. Sok ngaco wae nya. Itu mah putra gegeden sanes babad lain lawahaneun atuh. Engkang sakitu ajrihna tu warantun teuing. Namina katresna mah tarapan cakaki Kang. Najan ukur cacaba saja. Ari dua jenisna yasir mah pasti bakal silih pikasuka. Pan urang mah teu apa. Ning Elah mung ele. Heula, sigan miwarang geuningan. Nya teu nanaon atuh ari Neng Ridho mah. Oh, aya niatnya. Abdi ridho Kang, mangga teh teuing. Ngan punten, eta si kemedna bade disebit ku abdi. Cik Neng Elah ngagak-gak seuri bangun sugema pisan. Sopyan ge sarua ngagak-gak seuri. Dupi engkang bade nyanak tuang ibu ti Iraha. Mun tiasa mohoyong ngiring ka ditu Ceuk Neng Elah boga karep hayang milu ka lemur Sopyan. Mangga bade ngiring mah. Mobil aya ti juragan kawasa pabrik sareng supirna. Kantenan kitu atuh abdi kalintang bingahna Kang. Ceuk Neng Elah meni bunga. Duanana terus bae aluprek ngobrol nyacap kasono ngumbar katineng. Sanggeus Pasuhandi pindah ka Cilamaya, Sopyan gancang pindah ka imah urut Pasuhandi. Harita Neng Elah jeung inungna mantuan bebersih di imah. Ari pakakas kayaning kursi lomari jeung tempat sare geus aya inventaris di parusahaan. Tisaprak Sopyan jeneng asisten kawasa pabrik. Raden Sastra geus nyeremkeun sagala rupana ka Sopyan. Anjeuna sering didayeuh ngarencangan gan Haji Darmadi, kumargi Raden Sastra teh sasatna rencang ameng mangsa baheula gan Haji Darmadi samangsa nuju Aranom kene. Mobil inventaris Raden Sastra ge sami diserenkeun ka Sopyan. Dua poe ti harita Sopyan bebeja ka Manor Besar Wardiman rek nyilang heula balik ka lemurna nyaeta ka Cilampeni.
Sopyan arek mapagkeun indungna Bu Sumarni rek sina pindah cicing jeung manehna dikontrak Ciganitri. Indungna Neng Elah Bilasmi diajakan ku Sopyan milu ka Cilampeni, tapi jinisna embungeun lantaran teu kuateun lalampahan jauh tumpak mobil sabab sok mabok. Anu arindit ukur Sopyan jeung Neng Elah katilu supir, mobil Land Rover indit ninggalkeun kontrak Ciganitri rek ngajugjug ka lembur Cilampeni. Di satengahing perjalanan areureun heula ngadon dalahar di rumah makan. Zaman harita, jalma anu mawa mobil teh kaasup jalma jegud atawa jalma beunghar, tong boroning boga mobil karek boga sapedah oge kaasup jelema mampu. Teka catur di jalana, sakira jam 1 beurang, mobil geus tepi ka lembur Cilampeni. Urang lembur meni ronghok hayang apal kanu datang. Reg mobil eureun di hareupeun imah panggung, aya awewe tengah tuwuh keur nyaitan opak, tayalian eta teh Bu Sumarni indungna Sopyan. Basa aya mobil eureun hareupeun imahna, Bu Sumarni ukur colohok. Ngan marengan Sopyan kaluar tina mobilna, Bu Sumarni teu sirikna luncat muru ka anakna. Ujang! Bu Sumarni ngarangkul ka anakna awahing kusono. Sajongjonan mah indung jeung anak teh paungku-ungku bedah cimata, saorana atuh indung ka anak teu boleh didodoh ku rasa sono, diudag-udag rasa kamelang. Neng Elah ukur ngeluk tungkul, panuna bareueus milu ngahelas. Sanges leler pok bae Bu Sumarni teh ngawakca. Ari Sugante saha geningan anak ibu. Bu Sumarni neuteup ka anakna, hatena nyeredet ningali tangtungan anakna, bleg pisan jenat salakina. Sokomo Sopyan make baju alus geus pasti leuwih ganda. Keke, ari eta saha? Ceuk Bu Sumarni kakarek sadar aya nulian di dinya. Neng Elah gentak munjungan ka Bu Sumarni. Haturan Bu, abdi pun Elah. Haturan Nyai, ibu mah indungna Sopyan. Pokna Bu Sumarni bari imut. Angga urang ka bumi, urang ngobrol di lebet ngarah langkung lalugina. Mang Hasan, kadi Mang? Sopyan nyalukan supir anu ngaranna Mang Hasan anu karek rengse mindahkeun mobilna ka gigireun imah. Mang Aden, temal Mang Hasan gura-giru kaluar tina mobilna terus munjungan ka Bu Sumarni. Sarere asup ka jero imah gukek dariuk dina kursi hoe. Kayaknya ibu arek nyokot heula cai. Bu Sumarni ngojengkang ka pawon. Neng Elah ge cengkat nuturkeun indungna Sopyan. Ih, kaden kadieu Nyai, bila kadar nyokot cai teu kudu dibantuan. Ceuk Bu Sumarni bari imut. Teu sawios Bu. Temal Neng Elah beungeutna bareube. Keke, ari Nyai teh babaturan gawe anak ibu. Bu Sumarni nutup ka Neng Elah. Taeun Bu. Eta. Kunaon ari Nyai? Teu pugu ari nyarita teh. Bu Sumarni gumujeng ningali polah Neng Elah. Nuhun abdi teu pigarwan Raden Barja. Raden Barja? Bu Sumarni molohok. Maksana teh Kakang Sopyan. Neng Elah beungeutna euceuy awahing ku era jeung tagiwur. Nyai geulis anak ibu. Bu Sumarni ngarangkul ka Neng Elah, hatena kebeku kabunga. Bagja temen ibu mah terengai si Incu. Soca Bu Sumarni ngeyembeng ku Cipanon, bungah ku hiji ku dua. Ari Neng Elah teu cacarita ukur ngeluk tungkul we.
Bari nyusutan Cipanona Bu Sumarni nyarita deui. Hayu Nyai, sok adinya bawa bakina ka jero. Ibu arek ngawadahan opak. Unjuk sumangga ibu. Ning elah ka jero bari nanggeui baki, teu lila Bu Sumarni geus kadinya deui bari mawa lalawuhna. Sok kadinya aman, cai heula. Hampura di kampung mah taya nu aneh geuningan. Ceuk Bu Sumarni ka Mang Hasan. Atur nuhun, atuh cekap sun. Walon Mang Hasan rengku. Mang, bisi arek leleson matu di kamar kuring. Karunya geus nyupiran sakitu jauh napanan. Tangtu capek. Ceuk Sopian nitah istirahat ka Mang Hasan. Hehehe, saleresna eta teh Aden. Ieu teh mas takarada puyeng. Duh, hapunten nya sanes kirang upami teh bade ngiring leleson sakedap mah. Tah eta kamarna amang, bararesi ku ibu ngalpoe sok dikeprukan. Ceuk Bu Sumarni bari nunjuk ku jempolna ka lebah kamar. Atuh nuhun ibu, Aden mang ngiring reureuh heula sakedapnya. Ceuk Mang Hasan, lain. Atuh nuhun Bu, Aden mang ngiring reureuh heula sakedapnya. Ceuk Mang Hasan bari cengkat laju asup ka kamar. Pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Cag urang tunda ieu lalakon Sopian nya, insyaallah kin kasampeut deui. Kitu gambarannya perjalanan hirup manusia mah. Aya kadang-kadang diangkat kitu darajatna teh ku Gusti. Tina peurih, tina ripuh, tina susah, bahkan teu sakedik seueur anu moyok nu ngahina nya. Nalika keur sangsara dea, tapi mungguhing kahirupan po. Kadang-kadang nu ayeuna kurang dianggap hina, nu dianggap bodoh, nu dianggap lemah gitu. Hiji mangsa ku Gusti diangkat darajatna, ngeleuwihan nu aya. Mata kudu baik sangka, kudu hade teh kitu nya. Tah asbab diangkatna darajat hiji jalmi teh taya kajabi aya nilai anu leuwih tina dirina. Anu mahal teh dirina lain tempelan dunia, lain tempelan rupa nya, jabatan. Di mana hiji jalma geus boga nilai, geus boga harga dina dirina, hiji mangsa eta nilai dirina teh bakal ngawujudkeun diri ya. Dihargaan teh lain ku pangkat, lain ku kabeungharan, lain ku harta banda, lain ku jabatannya. Tapi memang dirina boga nilai, boga harga, boga wibawa. Tak itunya boga ilmu, boga pangabisa, boga akhlak nu hade, karakter nu hade. Pamugia sing janten naon pepeling kang urang sadayana. Lamun urang hayang maju, lamun urang hayang sukses, ida binapsi. Mimitian ti diri urang sorangan. Sing jadi jalma boga nilai, di mana urang datang sanajan teu mawana naon tapi bisa ngabungahkeun batur. Di mana urang datang ka hiji tempat batur barunga, batur resepeun nya ku sikap ucap lampah perbuatan urang. Bahkan teu sakedik seueur jalma anu susah, kabingungan gitu. Buah ilmu nu aya di diri urang bisa mantuan. Tak kitu nya mere manfaat nu saseueur-seueurna ka jalmi sanes. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.